Ardi elek. Ardi elek. Hah? Jin si Ardi teh eleng tapi manusia Ardi nyamuni teh sudah di tangan. Kok aing teh ditimbun bukan loh. Udah karantin aing jadi ajakan nulis. Oh iya Didi. Oh iya Liana. Pancokotan ah. Gagal deh. Siraru. Kenalan sirarunya. Oh. Aduh, gigil. Jang ngusep bisa, jang digoreng bisa. Oh. Gimana ya, Mak? Siraru nama. Bisa? Ya. Emang mau digoreng gimana? Guna, masak polong. Hah? Ya, yang menang sakio. Ya. Oh no! Budak letik lagi geus boga kabogoh. Udah aing mah jomblo. Ari sia boga teu? Aing jomblo. Terus ya, ngomong. Bapak, itu si Pak A. Yang tadi ang dia kan. Coba aing ngasira harus ya. Bisa, disirama. Ini ngalana Dini. Tadi dia. Ya. Oh. Ayo Dima. Cokot. Jangan pakai ngucap bebe. Berat tuh yang nyokot tau. Apa tuh?
Oh, kumain diberekeun kana hayam. Hah? Ngalape ke kebon gitu. Oke. Oke. Coba ngagawean sirapa be, gawean kumaha? Ya kan dewekna hari seri peureuh mah. Orang langsung nyamuni. Tuh. Lucu amat. Susurian ade. Oh, aing keur nyaritakeun si Kemujang si Ine keur bobogohan. Oh, lucu. Benda kandi. Aing mah ditinggalkeun deui aing sieun sorangan. Denis, Paang. Carane Karandi. Denis, Paang. Benda kandi ditinggalkeun jangan dibalik teh. Hujan bego.